Lima urang mahasiswa nu ditugaskeun pikeun ngalakonan tugas KKN ka salah sahiji desa nu pamukimanna jauh ti kota, nyaeta Desa Ciburuan. Teu lila maranehna nepi di hareupeun gapura. Lampu desa katingali remang. Kabut ipis nyumputan jalan. Rasa-rasana ti tadi teu aya imah pisannya. Karena udah desa terpencil. Aku tak enak badan, Aneh gering. Nyaho tapi suasanana aneh. Namun bes mati mah ulah segar ngomong. Di hareupeun gapura geus nangtung hiji aki-aki make baju bodas. Abdi Pawiryo, salaku ketua desa di desa. Pak, ini ternyata lalu ke. Duh hade, tong main HP penting-penting. Kunaon Pak? Disi anu hiruan ningali. Malam kahiji di imah KKN, rasana sepi pisan. Teu aya sora jangkrik, teu aya sora anjing, ngan angin tiis nu sakapeung ngahiliwir di arah leuweung. Di desa ieu aturan nu kudu dipatuhi. Naon wae Pak? Ulah keluar imah lewat jam 11 penting. Lamun maluan? Sieuna aprok penari. Penari. Jeung ulah sakali-kali maneh asup ka leuweung wetan. Sama Pak, cerita di warga cuma jaker ngisinan pendatang doang. Ya, abdi geus loba kalengitan jalma. Karena manehna nganggep eta mah candaan. Poe-poe mimiti lumangsung normal. Maranehna nulungan warga desa jeung ngajar barudak leutik. Tapi unggal peuting suasana desa rasana beuki aneh. Pas peuting katilu, listrik tiba-tiba padam. Lampun apa ada? Unang benci suasana kieu. Di pawon, Dina nuker ngumbah piring tiba-tiba eureun gerak. Sora gamelan karungu samar ti arah leuweung. Tapi Dina tetep lempang nuju arah leuweung kawas keur ditelepon batur. Din, reka mana? Ada suara musik. Ulah keluar penting-penting. Ya Allah, Dina mana di mana? Kan tadi habis nari. Nari jeung saha? Marane. Din, sadar Din. Marane geus asup ka wilayah alumna. Dapan Pak Wiryo, beraan. Teu lila Pawiryo datang bareng hiji dukun kolot ngaranna Mbah Karto. Mbah Karto linggih di hareupeun Dina bari maca doa pelan. Itu ditandaan. Maksudnya memang Pak, nah yang minta iya. Maranehna teh saha, Pak? Ya puluhan tahun ke tukang, kelompok penari kerajaan di pantai di Leuweung Wetan. Arwah maranehna teu tenang. Manehna sering ngaguran jalma. Lamun aya ngaturkeun tarian maranehna, juana pelan-pelan bakal dicokot. Berarti si Dina dalam bahaya, Pak. Maneh sadaya geus ditandaan. Sabaraha menit ti harita manehna muka mata jeung ngahulang berat. Pas barudak keur ngarumpul, si Ayu miheulaan ka kamar nyusul Dina nu keur sare. Tapi Dina teu aya. tuntuna maranehna indit ka leuweung wetan. Hayu orang yang Dina ayeuna. Ya kula urang sieun. Lamun kieu wae si Dina bisa bae. Kabut kandel nutupan jalan, beki jero manehna asup, sora gamelan beki jelas. Mana si Dina? Din! Dina! Din!
Nepi ka akhirna maranehna manggihan dina keur nari sorangan. Woi, eta si Dina lain. Heeh, sigana mah eta si Dina. Din. Kala eta mah juga Dina. Dina nu keur nari tiba-tiba eureun. Pelan-pelan sirah Dina noleh. Sora tulang beuheung patah nyieun sari ampir pingsan. Dina maju pelan, beungeutna pucet kalawan mata hideung kosong. Tiba-tiba leungeut hideung kaluar ti taneuh, jeung nahan awak Bima. Bima murak bari ngajerit histeris. Tapi leungeun eta beuki loba jeung narik awak Bima. Ini akan itu. Nepi ka akhirna manehna leungit. Maranehna langsung mawa Dina kaluar ti pendopo. Isukna maranehna ninggalkeun desa eta kalawan beungeut pinuh trauma. Bima teu pernah kapanggih, sedangkeun Dina ti saprak kajadian eta manehna sering hudang tengah peuting jeung nari sorangan di kamarna bari seuri kosong. Kadang di luar imah karungu suara gamelan samar. Jeung Dina sok ngahucap pelan. Maranehna masih ngantosan aku balik,